Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut halembur miwaas kadesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang deui sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina sonten anu cerah ieu pribados tos dugi di Kampung Kahuripan Desa Baru Mekar Kecamatan Parukonteng Tasikmalaya. Sapertos biasa kangge ningal kaendahan alam oge rumah anu mencil panggung oge sanesna hayu urang tinggal sasarengan. Wargi sadaya di palihan ditu aya bumi anu mencil hiji tinu sanes hayu urang silaturahmi ka pali ditu. Depi sarang bapak saja dengan anak. Ada. Bapak kesalik kami di dia. Kami. Seberapa? 24 tahunan lah, 24 tahun. Kan ada saya Puyut ya, Puyut. Tergaduh kurang kali ini. Wah, Puyut di istri itu. Tergaduh kurang kali. Ya wargi-wargi tapi orang tapi tadi dia di lebetan mohon di rorok gitu, di rorok salebet 1 tahun kami anu tos lah nami atas pikun gini kan tapi terus ayam kok jantan di dia teh sarang saha sarang istri duaan mohon oh murah kali terus alhamdulillah habis murah kali makanan tempat lagi aduh kurang kali sebenarnya 5 raya terus nikah dan ini kan nikah hiji tapi di dia sadayana di Jakarta di Jakarta anu opat di dari anu kami raya anu kadua Jakarta ngirim terus sekolah kamu tilu deui mah ararik kan tapi kan tinggal anom keneh penyakit lima bukan icu coba ayo nu namina papa muda papa muda di Daria ngarariumnya bapak nu jantan anu papa muda suksesnya alhamdulillah insya Allah warung hiji-hiji na di pali dia warung teh engal aya di pali dia mau ya engal jantan kemarin teh aya musim angin gini ya pas aya kan tasik aya angin gini puting beliung ya puting beliung kan tasik lihat puting beliung aya kain larungna daripada kan di ical teh mirahnya di ical mah dimanfaatkan we coba orang ngadamel saung gitu kreatif tehnya nyapa pemuda kreatif nih tapi rawasnya ngararium nyage hiji tapi umurang kali sernya jantan rame dia seorang kan aya paripawas anak itu rezeki ya alhamdulillah gitu kumaha urang eta nanya bersyukur apa adanya gitu kembali deh ke orangnya pak orang bersyukur aya nu bapak kasadi dintenan salian tinggal warung warung kan aduh dengan sapi tapi anu tadi di pangkat tapi anu batur lah gitu di pangetakeun gitu sana lagi gitu panginten tani sangkala kita ke sawah pak tani kan tani panginten pangitanana da sokan di dieu
ya dinian tapi kan dinian Oh, Bapak Guru. pameta mah kan Bingung itu ya mah. Ya Bapak Muda. Diborong-dorong biasa. Diborong Bapak Muda, Bapak Guru. Buru jalan, sapi jalan, sawah jalan, warung oke. ya Guru dini ya Bapak teh. Ya alhamdulillah nyapanya, ai milik alhamdulillah nyapa rezekinya nyapanya. alhamdulillah Ayo nama tengah libur ketang mingguannya. Banyak anak, banyak rezeki. anak ku bojo Oh. tapi mah kami aya rapat-rapat ya rapat karesa Kepala sekolah kan nanti. Oh. Masya Allah. Saya pisan. Akhirnya nanti sahadeui gitu Bang. Laras. Sok we urang teh kan saya kempe. Usaha deui paminta ku Tak namanya. gitu mohon. Kena urang jalan ieu. Oh, anu saklar padidinya ya. Mohon. Aya di Benten rumah deui benten gitu. deui. Kata napi Ibu Elis, Bu Eli. Ibu Eli, Ibu Eli. Ibu Eli. Iya, Kebet Ibu Eli kan Ibu Eli teh anu di eta mah almita. Ieu nginduk burung parah nginduk ka almita. Masih KDT Kabupaten kan tanggal sabaraha dari Persadin. Atas langsung kan. Atas langsung. Bapak, atur nuhun kana waktosna. Atur nuhun lihat atas diangkeun janten di diajak ngobrol. Panginten beren pasti ulah kana sanes beren ningali adik. Mangga Bapak, Assalamualaikum. Wargi-wargi sadaya, alhamdulillah tos rengse urang ningalian pemandanganna oge rumah mencilna ayeuna pribados waktosna pamit mundur wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.